Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laung tipayun orang panjatkan puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu mana masihan nikmat sareng hidayahna ka urang sadaya. Janten urang sadaya tiasa kempel dina acara ieu dina kaayaan sehat walafiat. Dina kasempatan ieu sim kuring bade masihan pidato ngeunaan pentingna ngajaga kesehatan mental urang sadaya. Bapak Ibu guru sareng rerencangan sadaya, kesehatan dina diri orang sanes nganukul kesehatan fisik, nanging kesehatan mental oge mangrupikeun aspek penting anu kedah urang gaduh. Henteu kakantun urang parantos ngadenge yen akhir-akhir ieu seueur jalmi utamina tokoh terkenal bunuh diri kusabab stres mental anu dialaman. Nyatana masalah ieu bakal gampang diukulan upami nonoman sareng lingkungan sadar kana sababaraha parobihan anu parantos dilakukeun dina nonoman ieu. Sababaraha parobihan katingali dina nonoman anu ngagaduhan masalah mental. Salaku contoh parobihan wanda, turuna penteun akademik, parobihan intensitas ruang, parobihan jam bobo, kalangitan minat diri, jengkel sareng sajagina. Kusabab ieu mangrupikeun sabab anu umum ditingali. Bapak, Ibu guru sareng rerencangan sadaya, sababaraha tempat parantos nyayogikeun konsultasi psikologi online supados para nanoman anu ngalaman masalah atau nanti ngagaduhan gangguan kahariwang anu kaleuleumih tiasa konsultasi secara aman sareng henteu kedah izin. Nyingkahan kekerasan sareng gelut sareng rerencangan, ningkatkan ibadah, ngagedekan hobi, gaduh kahirupan anu sae, gaduh pasangan atau napi kulawarga anu kersa, ngabantosan upami urang sadaya ngalaman masalah. Sakieu wae diantara anu kusim kuring tiasa haturkeun. Mugi-mugi ieu diantara aya mangpaatna kanggo urang sadaya. Hampunten bilih aya kalepatan dina ngahaturkeun ieu diantara. Hatur nuhun tina sagala perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.